ngundang urang lembur di dinya. Masing seueur we nya bah supados pangduana Abdol wios waragad nama ti abdi Ustad Amar ge nyandak santrina ti pasantren. Cek Anita. Mangga Bu. Baruk mah unggeuh. Mimiti peuting ieu rek diayakeun tahlil. Urang lembur daratang nu jauhna nu dekeutna pisuklakna pisiklukna ngadegdeg rek tahlil. Santri bawa Ustad Amar ngaleut ka imah Bahruk mah nepi ka nyieun tenda jeung nyewa kursi sagala. Bada isya tahlil di mimitian Ustad Amar jadi dalangna. Isah ge milu tahlil bari hate mah dijongjon ingat ka Wiwin. Ustad Amar mimpin tahlil diuk di jero imah Bahruk mah teu bisa usik kusabab jalma loba nu milu tahlil. Isah geus teu gedah cicing ngareretan kana jam dina HP sok sieun Wiwin kumaha onam makaning Isah cicing di luar ari Ustad Amar di jero. Kumaha rek nganteur nepungan Wiwin sakalian hayang ngelehkeun welas sugan sasieun sabeunyeun Ustad Amar bisa nulungan. Hayu teh, aya nu nepak tak-tak Isah ti tukang. Isah ngalieuk, Ustad, ari itu Isah polohok, red kan nepak, red deui kan di jero imah. Sidik duanana ge Ustad Amar, Isah ngahuleng, hayu ulah geruh keun dilebet mah sina jongjon. Ustad Amar seuri nempo Isah jiga nu bingung. Nah aya dua. Isah terung. Isah dibonceng ku Ustad Amar. Motor jika nu ngahaja dikebut muru waktu. Isah can ngadongeng di mana imah welas nu dicicingan ku Wiwin, tapi Ustad Amar mah geus nyaho jigana. Tapi semawa motor nepi ka pelebah galengan sawah. Palih ditunya teh, cek Ustad Amar. Gening uninga. Isah terung di wae. Ustad Amar ukur keom. Motor ditunda disarandekeun kana tangkal nangka nu aya di dinya. Hayu teh tuturkeun abdi. Ustad Amar leumpang pangheulana bari duak lieur ka sabudeureun sawah nu poe. Luhur lampu atawa obor pikeun nyaangan. Sababaraha kali Isah ti kosewad dina galengan hadena milang muntang ka Ustad Amar. Duh punten Kang Ustadnya. Isah kaeraan. Nepi kaburuan imah welas, kaayaan paroek jeung simpe. Dina tetempoan Isah mah lain imah, tapi guha anu dibeulit ku akar caringin nahun. Akar gantungna ngarambak mata kieum. Ustad Amar ngabedega hareupeun lawang guha bari ngaluarkeun Al-Qur'an leutik. Teteh calik we bari ngadua. Insyaallah doa indung ke anakna diijabah ku Allah. Masing yakin puseurkeun ka Wiwin ulah hariwang nu tahlil ge sami ngaduakeun kasalametan Wiwin katut Kang Isep. Ustad Amar papagah. Isah ungeuk rada anggang ti palebah nangtung Ustad Amar diuk bari nyerangkeun imah welas. Di mimitian ku surat Al-Fatihah Ustad Amar husu ngaji bari curugna diarahkeun ka guha. Tamat sasurat kadenge aya sorang ngaguruh di jero guha. Isah hampir kapangaruhan begat wirid ngan sakolepat Wiwin nembongan keur padang rejeng. Isah ngawirid deui beuki manteng. Di jero guha keluar haseup bodas mulek mangrupa awak awewe. Lila-lila beuki kandel haseup teh jleg ngajang ngelek jadi welas wujudna kagilaeun awakna jujul hampir sapantar jeung tangka caringin.
Buukna panjang ngarumbai nepi kana taneuh. Beungeut nama mangrupa jelema ngan pias taya getihan. Rek naon anjeun ngaganggu imah kula. Welas ngolotot. Leungeunna ranggoas, kukuna paranjang bari sareukeut lir peso balati. Ngagamang kana beuheung Amar. Ngan acan gi antol kana beuheung, welas ngagoak nepi ka awak na ngajengkang. Amar angger manteng ka Gusti Nu Maha Suci. Quran tepegat dibaca, bari curug angger diarahkeun ka welas. Awak welas ngaleutikan saukuran jelema biasa. Pek robah jadi Wiwin. Isah nyaksian muniang rek hudang bakuna mah hayang nyampeurkeun. Ngan dikodean ku Amar sangkan angger diuk bari ngadua. Isah ngaraneg gek diuk deui muluykeun wiridan. Welas jakakak seuri jika nu ngahaja. Sangkan Amar jeung Isah kabagi konsentrasina ngarah babari ngerehkeun ilmu Ustad Amar. Isa kaula nyaho anjeun endung Wiwin. Kukuring awak Wiwin rek dipake maleskan nyeri kuring ka kula warga Juragan Karta. Ceuk welas. Anjeun ngan saukur setan nu nginjeum ngaran welas pikeun maleskan nyeri. Welas mah geus pasrah, ridho, naha anjeun pipilueun. Amar eureun heula ngajina. Aya manusia siga Karta nu boga perjanjian jeung bangsa kami Sulaya. Anjeun katurunan manehna anu ngarasaan amisna, sumpah kaula katurunan Karta bakal tumpur. Anak incuna teu nyahoeun di mana harta bana anu diwariskeun ka maranehanana. Kaula menta wadal parawan Karta Sulaya geus dipiheulaan manten. Ceuk welas bari ngageureuyeung ngurlingan Amar. Di jero guha kadenge suara Wiwin ngagoak. Amah, Wiwin sieun mah. Isah ngorejat pikiran kaweur kadenge suara anakna di jero guha. Isah cengkat lompat muru guha. Teteh, ulah teh. Insyaallah Wiwin mah teu kunaon. Eta akal-akalan setan, sangkan teteh balangah antukna cilaka. Tetep ngadua teteh mah. Amar ngagorowok nempo Isah muru ka guha. Kang Ustad, eta teh Wiwin pun anak. Isah mimiti kaweur. Teteh, setan mah loba akalna, sangkan manusia cilaka, ulah kulampahna. Udah ganana, sangkan manusia balangah, teu inget kana purwadaksina. Sabar teh, di lembur ge, keur ngadaroakeun Wiwin. Kekuatan pangdoa nu bakal ngarobah takdir. Amar negerkeun Isah. Mama, tanya ka Wiwinnya. Ka dieu mah tulungan Wiwin. Suara Wiwin nongtoreng di jero guha. Welas ngiles ngajauhan Amar jeung Isah. Jiga keur ngawahan rek lawan. Tuh, eta sora Wiwin sidik pisan. Isah nginghak. Ulah teh, omat, tetep ngawirid, ngadua ulah kendat. Amar muka deui Al-Qur'an nuluykeun ngaji. Uleubeutna pangdoa kalayan doa nu ikhlas, muntang panang tayungan ti Gusti Nu Maha Suci jeung kayakinan yen pitulung Allah pasti keur umatna anu takwa. Rengse ngaji, Amar nyampeurkeun Isah. Teh, hayu sasarengan kalebet guha. Cuang ngapagkeun Wiwin sareng Kang Isep. Ari welas kumaha? Nah tos binasa. Isah culang cileung nyangan welas nu ngiles teuing ka mana. Kin ge katingali, ka mana jigna welas. Hayu teh. Amar leumpang ti heula asup ka jero guha. Win. Isah gegerowan simpe teu nembalan. Guha nu poek ukur kacaangan ku mata hate jeung ku pangdoa anu teu kendak. Saha eta? Suara Isep. Abdi Isah kalih Kang Ustad Amar ti pasantren Babu Salam. Walon Isah. Isah jeung Amar nuturkeun suara Isep. Kasampak keur dipasung. Wiwin gigireunana sarua dipasung.
Gancang dua anak dilepaskeun tina pasungan. Win, iya mamah bager. Isah nangkep Wiwin nu teu usik kapiuhan. Canda kanu lega teh, di dieu mah kirang oksigen. Cek Amar. Wiwin dipangku ku Isah. Isep jeung Amar naluturkeun kaluar ti guha. Nepi kaluar, Gancang ditaekeun kana motor. Kang Isep sareng teh Isah candak Wiwin ke rumah sakit. Abdi aya keneh urusan jeung ulas. Kang, urang ka dieu sasarengan, ninggalkeun ieu tempat ge sasarengan. Hayu meungpung welas aya. Isah ngarasa hariwang. Lain cangcaya ku elmuna Amar, ngan ngarasa tugenah mun nulunganana kumaha onam. Juk, geura ninggalkeun ieu tempat. Karunya ka Wiwin, keun abdi mah tong dipalire. Tapi Kang, Isep nyampeurkeun Amar. Engal Kang, teu aya waktos deui. Amar setengah nyentak. Sangkan Wiwin dibawa jauh. Sanajan bari teu puguh rasa ge, Isep nyelah motor, Wiwin dibonceng di tengah nyarande ka Isah. Memeh motor maju, Isah nganuhunkeun ka Amar. Nuhun Kang Ustad. Nya sami-sami. Amar ungeug. Kesang maseuhan awakna, sidakep deui nyang hareup ka guha. Ulas nyerorot di luhur tangka caringin. Dua leungeunna ngaluarkeun cahaya beureum, kurung jiga seuneu. Ditojokkeun ka Amar. Cahaya beureum lempeng nyamber kana dada Amar. Rikat ditahan ku Al-Qur'an. Cahaya beureum malikan ka welas, geuna pisan ka pelebah panonna. Welas ngagoak kanya nyerian bari ampun-ampunan. Nungkup beungeutna ku dua leungeun. Tobat, ampun. Kesempetan ke Amar pikeun ngalumpukeun welas. Gap kana haur koneng leutik anu geus dibekel ti anggalna. Bari maca ayat kursi sababaraha balikan, haur koneng ditencelebkeun kana jantung welas. Welas ngajerit dina bahamna kaluar getih. Welas geus hampir jadi manusa. Ngan kaburu datang Amar jeung Isah nu ngahalangan. Rumpuyuk nyuuh bari leungeun nyepengan dadana. Ceurik ngageuri menta disampurnakeun. Ampun, kaula menta dicabut ieu haur koneng. Nyeri lain jejeunan. Cek Welas. Amar tegalider nyaho kana ekolas. Mun dicabut bakal ngegeleber budak Wiwin jeung indung bapana. Haur koneng lain hiji-hijina nu nancep dina jantung Welas. Nu jadi sasaran teh emun-emunan Welas. Leungeun Amar ngulangkeun haur koneng rek ditancepkeun. Ngan leungeunna ditewak Welas. Wayahna mun hayang kaula binasa, anjeun ge kudu binasa. Rasakeun Amar. Leungeun Welas nu keur nyepeng haur koneng diteueulkeun kana jantung Amar. Bres, bres, kedua kalina nancep dina jantung Amar. Setan laknatullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Amar nahan nyeri dina dadana. Haur koneng kari hiji deui. Keur dadalig degan, Gancang ditacepkeun deui kana palebah dada Welas nu sabeulah deui. Ampun. Welas ngagoak, awakna hurung sigan kaduru. Melesat ke awang-awang, bledag. Ngabledag di luhur langit, awakna hancur jadi lebu. Amar tanggah bari seuri leutik. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Geus paheutnya, saminggu di mama, saminggu di bapa, kudu saimbang. Cek Isah ka Wiwin. Wiwin seuri bunga. Iraha barangna atuh tiluan. Isah jeung Isep silih raret. Insyaallah engke ge bakal tiluan. Amar nyelengkeung ti tukangeun Isah. Mohon Pak Ustad, nitipun anak. Abdi mah yakin kana kanya Pak Ustad.
abdi mung tiasa jajapang doa. Isep seri maur. Cipanon nyalangkrung. Belah kitu Kang, urang babarengan mikanya kawiwin. Kalah kumaha ge akang bapak tegesna nu baris ngawalian. Cek Amar bari maledogkeun paneuteup ka Wiwin. Jang Ustad, Pak Amil tos ngantosan. Bahruk mah norojo ti jero imah. Amar ungeuk dianteur ku paneuteub Isep. Nongtun Wiwin ka jero imah nuturkeun isah nu geus teu sabar rek dirapalan. Disaksian ku urang lembur, Amar jeung Isah paheut ngarumah tangga. Geuning sagoreng-goreng na manusa anu lamokot ku dosa, mun geus ngalakonan tobat, tangtu boga kasempetan keur ngomean dirina sangkan teu milampah dosa pikeun mapag kabagjaan nu aya dina karidoan Gusti Nu Maha Suci. Mungguh Allah mah lautan hampura jeung salawasna narima tobat di umatna nu keyeng mudag bagja dunia akhirat. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur rarabi kaririwa tamat. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.